Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Safitri Nuraini di absen 32 di kelas MIPA hiji. Hoyong naros kakak abdi ngenaan COVID-19. Naon sih COVID-19 teh? COVID-19 atau biasa disebut coronavirus eta teh menyebabkan warga anu tina virus anu menyebabkan infeksi pernafasan. Seueur jalma anu katepaan ku virus ieu teh henteu sakalina kahirupan lah. Tapi sabara jenis virus ieu teh oge tiasa menyebabkan penyakit anu lainna. Saha saur anjeun anu kapangaruh pisan ku pandemi ieu? Sebenarnya mah anu kapangaruh teh seueur pisan kitu kau pandemi ieu teh termasuknya urang oge kitu barudak sekolah, anu pegawai-pegawai eta oge sebenarnya jadi kapangaruh ku pandemi ieu teh gitu. Sakola teh biasa ka sakolah, anu jadi kantoran teh biasa ka kantor, jadi kedah kudu di damel di bumi gitu sih. Nah, jalma-jalma di luar masih kena ninggalkeun bumi sanaos nilai COVID korban 19 ku Cirebon. Ya ayeuna kieu we gitu. Ayeuna urang teh kan kudu milarian acis. Jadi kan urang jadi urang teh bingung oge gitu aya cicing di bumi wae moal gaduh acis. Jadi kan seueurna mah nu baredegong gitu kan. Tapi da kumaha teh ya gitu kan kudu kabutuhan ekonomi keluarga kan kudu terpenuhi. Iraha saur anjeun Indo mimiti COVID. Ka Indo teh di tahun 2020 awal. Di mana anjeun damel salami pandemi ieu? Ya kadang di bumi di damelna kadang di kantor kumaha kondisina kantor misalkan aman nya ka kantor kan AGG kan di kantor teh termasuk 11 sektor anu biasa damel di kantor. Jadi di kantor teh 70% sih anu ka kantor gitu. Kumaha saur anjeun ngeunaan COVID-19 anu masih sumebar di daerah Indonesia? Urang teh kudu menjaga kesehatan, kudu nya make masker, kudu wawasuh panangan gitu. Amun keluar kudu dibak deui gitu mun ka bumi nya pokona kudu steril we gitu. Eta saya sadayana ti kuring. Punten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.